Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wa orang ngadongeng heubeul urang tidak dongengan. Nya seueur si syarat nama seueur itu sareng ieu tapi alhamdulillah ti mimiti nama orang ngaleukeunnan deui ngadongeng. Wah, intro heula wa. Tah, urang ngadongeng. Ai urang Sunda mah nya seueur carios anu sifatna naon kitu secara turun tumurun gitu. Wah, jadi aya sasakala tiap wilayah teh aya sasakalana masing-masing. Sapertos dina danget ieu ge Pirbados bade ngadongeng nyaeta sasakala gurung Tengkuban Parahu kitu wa. Tah kieu wa baheula dina hiji mangsa, heuh dina hiji mangsa teh zaman baheula, mangsana zaman baheula meureun. Dicaritakeun aya hiji lalaki di Jawa Barat naon kitu. Tah, lalaki eta teh boga putri jadi anak raja gitu. Nyaeta ngaranna Dayang Sumbi. Wah. Oh, meureun geus pada apal gitulah Dayang Sumbi. Di Tatarapa Sundan mah ieu mah ngan saukurnya hitung-hitung kilas balik gitu. Wah. Si Dayang Sumbi teh boga anak ngaranna teh Sangkuriang. Wah. Tah, si Sangkuriang eta karesepna teh moro sasatoan di leuweung. Jeung eta Sangkuriang teh boga babaturan hiji anjing nyaeta ngaranna Situmang gitu wa. Padahal anjing eta teh lain nu sawajarna anjing. Sabenerna mah anjing eta teh titisan dewa nu mangrupakeun anjing nyaeta sabenerna mah bapana Sangkuriang gitu wa. Dina hiji poe wah Sangkuriang mangkat ka hiji leuweung nya biasa wae ngaburu gitu. Tah, nah aku naon gitu kan. Si Sangkuriang teh ngudag buruanana teh ka leuweung gitu wa. Si Tumang teh geus asak pisrasatna gitu wa. Embung manehna nuturkeun ka leuweung teh. Nah akhirnya si Tumang teh diusir weh ka jero leuweung ku Sangkuriang gitu cenah wa. Satosna Sangkuriang balik deui ka istana ye wa. Si Sangkuriang teh nyaritakeun naon-naon kajadian anu tadi di leuweung teh nyata ka Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta wah si Dayang Sumbi teh teras ngambek kacida gitu wa, marah yang tiada marah gitu wa. Nepi ka ditakol ku centong nu dicekelna wa, nepi ka aya tapakanna sirahna teh. Terus Sangkuriang teh ngambek akhirna nepi ka ninggalkeun istana karajaanana gitu cenah wa. Di sabaraha kajadian eta nya Dayang Sumbi oge ngarasa kaduhung naon anu geus dilakukeun ku manehna eta. Tah, ti sabrak eta Dayang Sumbi teh tulus sesuai ngadoa wah jeung bari tatapa gitu. Nya meureunan sebagai naon gitu ngarasa kaduhung manehna eta teh nya ku jalan tatapa gitu jeung ngadoa cenah wa. Tah, dina hiji mangsa si hasil tatapa teh dewa teh masihan hadiah wa ka Dayang Sumbi anu mangrupikeun awet ngora jeung bari geulis wae cenah kitu wa. Tah, kacaritakeun Sangkuriang sanggeusna mangkat lila wa akhirna mutuskeun deui balik ka istana nu baheula wa. Sababnya meureun kumaha lah hayang balik we keukeuh meureun kitu nya meureun. Tah, santos dongkap ka istana eta wa Sangkuriang ngarasa kaget ayeuna mah kaayaanana jeung beda
jeung geus asa araraheng we kitu jeung di dinya oge ningali aya awewe geulis pisan wa tah ningali tina kagelisanana wa akhirna sang kuryang teh niat rek ngalamar ka hiji eta awewe nu geulis jeung sabalikna oge deui dayang sumbi oge ngarasa katarik kataji ku eta hiji lalaki wa teu sadareun nya eta anakna sorangan gitu nya dina jalana carita cenah wa. Dina hiji poe wa sang kuryang teh ngenta izin ada yang sumbi teh meureun kitu bobogohan ti ditu nama arek pamit rek ngaburu kaleuweung teh ada karesepna ge ngaburu tah si sang kuryang teh ngenta dirapihan wa bukna teh anu aya dina sirahna nanti kitu tali buukna meureun aya dina sirahna kitu. Tah si dayang sumbi teh reuaseun wa ngarasa kaget ningali baret anu aya dina sirah yen eta teh urut ditak boa-boa kitu cek dayang sumbina teh eta anu ditakol tapak uing cenah ieu asa sarua kitu wa cek dayang sumbi teh wa. Ku dayang sumbi teh tadi perhatikeun terus kitu wa dipikir-pikir beungeutna oge sarua ieu cenah cek dayang sumbi teh kitu. Da ai lila-lila mah ngarasa curiga si dayang sumbi teh jeung ngarasa yakin ieu budakna kitu cenah wa. Akhirna dayang sumbi mikir kumaha carana ngabatalkeun perkawinan eta nu geus disusun tadi. Satuluyna dayang sumbi teh ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta teh nya ka sang kuryang teh anu kahiji cenah syaratna bisa ngawin uing gitu cenah wa asal bendung Walungan Citarum pikeun lalayaran. Kaduana pangieunkeun sampan atanapi parahu anu gede pisan nya tapi pikeun lalayaran teh. Syaratna sapeuting eta teh kudu dilakukeun saencana panan poe bijil cenah wa. Dina peuting eta keneh sang kuryang teh tuluy weh nekunan syarat eta. Sang kuryang tuluy tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk gaib balad-balad manehna pikeun ngabendung Walungan Citarum jeung nyieun parahu atanapi sampan teh. Padahal dayang sumbi teh ngarasa kaget sabab ningali pagawean anu dipentas syaratna ku manehna hampir anggeus wa. Tah dayang sumbi oge teu eleh akal dina peuting eta keneh marentahkeun baladna pikeun ngabentangkeun lamak koneng ti beulah wetan jadi siga panan poe rek bijil kitu cenah wa. Sang kuryang ningali lamak beureum eta anu saolah-olah siga sarangenge bijil. Akhirna sang kuryang teu jadi neruskeun pagawean eta saolah-olah geus gagal cenah wa. Akhirna sang kuryang ngambek make kekuatanana nya sampan parahu eta teh ditajong kitu wa jeung najong Walungan Citarum anu geus dibendung teh. Akhirna banjir jeung parahu eta tanapi sampan eta teh nangkub dina hiji gunung anu ayeuna katelah Gunung Tangkuban Parahu. Tah kitu dongengna teh cenah wa. Teu rame tapi hiji sajarah budaya anu ti baheula nepi ka ayeuna geus ngalegenda di Tatar Pasundan. Urang amprok deui di dongeng salajengna wa. Rupina mah sakitu nu kapihatur ti Pirbados. Hatur nuhun.